Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Damang kanca. Alhamdulillah. Alhamdulillah abadi nawangi ieu sareng Kang Kevin masih tiasa nyarengan kanca kanggo ngalajengkeun dongeng anu maneh hanca tangtosna ge anu katunda dina wengi kamari kanca. Mangga ahnya urang lajengkeun kanca. Kumwae kasadayana kanca-kanca abah, wargi-wargi abah sanusantara sadunya. Mangga nyangakeun kanca si Buntung jago tutugan. Yasana Bapak S. Sukandar. Kamari teh kanca parantos dugi ka Kijandra atuh teu panjang-panjang tatanya. Jorelat we manehna muru anakna. Regeyeng we dipangku dibawa ka nu rada suni. Bari gempeurna mah geus teu kudu dicaritakeun. Mireungeuh nu jadi anak dina kayaan nu sakitu payahna. Sarta teu antaparah deui. Barewek we. Manehna nyoehkeun sarungna pikeun meungkeut tatuna nyitar sia. Duit kadinya nya kanca. Mangga. Urang lajengkeun. Kanca dangu sadayana. Karna nu ayeuna geus udang deui teu antaparah. Sabrut we manehna narajang. Sarta bedogna geus ngubang dina gerakan lancah maung. Ani ngagentak mapag ku haur konengna. Drak-dak. Kelewat. Ani luncat ka gigir. Bari narik haur konengna. Kilap. Karena marik nuturkeun, hiu, derak-dak deh. Haur koneng dihakan ku gerakan lancah maung, hiu, cerot. Dengan Buntung ngahanca carehamna persis dina waktu gerakan lancah maung ngaheunge teu bisa kebat lantaran dihadang ku haur koneng. Karena ngagerung, sirahna ngadangheak, sedang bedogna ngulapes ka handap, hiu. Haur koneng deuk ngahanca sirah. Tapi karena hojahna mah masih keneh aya. Magendak manehna ngagilir ka ngenca. Bari nyabetkeun bedogna dipake nakis. Trang. Dua pakarang bantrok. Hiuk. Leungeun Buntung dina kacepetan nu teu bisa dituturkeun ku panenjo. Cerot. Temis deui ngahanca puceuli karna anu beulah katuhu. Aduh. Karna ngagoak. Sirahna karasa bejad. Ngabarengan badana ngarempeyek ka beulah kenca. Cedak. Disusul ku tejehna dampal suka tuhu kana kekemplong. Obat. Karena ngoceak bari gebut we badana namru. Maksud mah karena teh deuk terus we diwajak. Ras ku pok-pokanana tadi anu sakitu pating celetitna kana ati. Panas, beurih. Teu beda we tinu dikesetan ku hinis. Orokaya, sararet kabireungeuh bahwi kalpa jeung pajagra geus tingkolebat nyamberkeun bedog-bedogna. Ani nyorowok, bari ngagerakeun haur konengna. Memang ayeuna mah haur konengna teh bener-bener teu digunakeun pikeun nakis. Lantaran sama sakali teu kadenge benturan pakarang diadu. Tapi mamalana pikeun nu narajang. Lain deui hebatna. Bahwi kalpa nepi ka ngagedebut teu beda we tinang ka asak ragrag. Cangkengna pisan kabeunangan ku haur koneng. Sedengkeun pajagra ragragna nepi ka jungkal-jumpalik. Lantaran gadona beunang didagor ku leungeun Buntung. Sabot kitu, relat. Aya nu nyampeuk. Ki Dorji, Dalimin, Ki Badra sarta Jang Husen. Anu harita geus harudang deui. Langsung opatanana narajang bebarengan.
bareng jeung ting hariukna bedog-bedog. Andi ngagentak ngawangun gerakan turih wajit. Seperti nu tadi deui we. Lain bedog-bedog nu beunang dihanca ku haur konengna. Tapi badan-badan nu narajang. Opatanana bra-bru bari ting golok-gok pada-pada ngutahkeun getih hirup. Geus kitu ret Andi ka Karna. Harita keur muniang hudang. Ret deui Karna ngaret ka Andi. Nah, ari beulenyang teh. Manehna lumpat. Tesirikna ti babaranting. Geus teu nolih deui ka nu sejen. Montong lumpat Karna. Andi nyorowok. Sarta maksud mah deuk ngudag. Tapi ngadadak manehna ngarego lantaran kadenge aya nu ngageroan. Sanajan bener teu tarik kadengena. Malah semu nu ngagelester ngabulubus kana liang ceuli. Tapi geus cukup nimbulkeun kamanehanana pikeun ngabatalkeun maksudna. Bari kaayaan hatena jojo nyeblak we ngabarengan ratubna jajantung. Kang Andi, cenah kadenge deui. Andi ngagentak malik. Ari breh teh. Matak ngembang kadu. Horeng nyi euis bari digondeng ku Jangdana. Bareng jeung Adria katut kisah Hudi nu harita ka Karangarong Heap ka tempat galungan. Tadi teh waktu recok-recok di pakarangan imah. Nyeis nyamperkeun ka hareup. Sarta barang geus karuhan Andi teu ngarong heap bae nyamperkeun. Nya terus we disarusul lantaran ngarasa hariwang. Ngan Pak Haji Sobana jeung Mang Amir nu teu milu teh. Tunggu imah bisa aya naon-naon. Ulah ting ditinggalkeun ku sarerea. Nyi euis nu harita geus nyahoeun yen Andi teh keur nempo nu tinglaliud di palebah kandang munding. Manehna maksa milu teu beunang diulah-ulah. Alusna bae waktu daratangna teh beunang disebutkeun lawan-lawanna Andi kabehanana ge geus gempar taya nu mangga pulia. Is, nah make angkat ka dieu. Andi bari ngagentak muru nu ka Karangarong Heap. Oguh we, pikeun nu ngajarongkeng mah mangrupakeun hiji kasempetan pikeun jingjrit. Pangheulana Bahwi Kalpa jeung Pajagra ting belecet lalumpatan nuturkeun Karna. Atuh Ki Dorji, Dalimin, Ki Badra, katut Jang Husen. Nya kitu keneh. Teu cirikna ti babaranting paheula-heula. Bari KBG peting solonton kawas hayam nu kapeupeuh hulu. Ogoh sasat dipaksakeun lantaran pada-pada ngandung kasieun anu pohara. Geus teu mikirkeun kana kanyeri anu kumanehanana keur karandapan. Akibat benturan dengan buntung sarta babukan haur koneng. Numun kurang-kurang nama matak ngalumpuhkeun. Siga-siga Jangdana lain deui ngaranjugna barang mireungeuh Jang Husen nu lumpatna patutur-tutur jeung Ki Badra. Sumohon Jangdana. Duka kumaha margina. Ayeuna teh manehna ngomplot sareng si Karna. Andi bari ngareret kanu keur lalumpatan. Saret kabireungeuh Nyi Euis ngabalieur nyumputkeun beungeutna. Ai. Kuno torogan. Wah boa. Jangdana teu kebat nyaritana. Bakuna mahras kanu jadi adi nu harita ngadadak bubudena ngariuk alum. Saya mari uli dewe ayeuna mah. Sawios datos salamet. Mamang, ke abdi bade ka ditu heula. Andi entah baralik lantaran manehna inget ka Nyi Tarsiah nu ayeuna keur ditungguan ku Ki Jantra. Untung we tadi dititah nyingkur. Cacakan lamun masih keneh kasampak di dinya mah. Geus tangtu matak nimbulkeun curiga nu lain-lain. Geus komo pikeun euis mah puguh ti heula oge kapan geus aya pokna teu beda we ti nu timburuan. Rek mana heula Andi. Saudi nanyana bari jeung kaget. Eta, Mamang. Jalmi-jalmi nu bieu teh bilih teu tebih lalumpatanana. Andi ngasongkeun alesan.
Ulah nyorangan atuh. Sabios mamang. Mung ieu mah bade ditempo we heula. Bilih maranehanana aya maksana ngadodoho. Ayeuna mah sae marulih we. Nyeis ka bumi we heula. Andi saterusna nyarita ka Nyeis sarta teu nunggu heula jawaban. Ko jengkang we Andi ninggalkeun nu keur ting jaranteng. Kang Andi, Nyeis ngageroan. Jelas geterna sora dieusi ku panghulag. Ngarasa hariwangeun meureun bisi Andi kumaonam. Andi ngagentak nahan lengkah, heg manehna malik ka tukang. Breh bubuden Nyeis anu semu-semu layu. Bari sapasang panonna geus mimiti beueus ku Cimata. Nu tumrapna ka Andi, lain deui sabilna. Teu indit melang ka Nyetarsiah. Maksa indit berat ninggalkeun. Sarta lain deui ngahalasna. Mireungeuh bubuden Nyeis harita. Ongkoh deh mun seug ngagugu ka Nyeis teh. Memangna ieu teh mangrupakeun hiji kasempetan nu kacidahadena. Tangtu ayeuna bakal bisa samemena ngobrol paduduaan pikeun ngebrehkeun eusi hate sarta nganteur katineung nepungkeun tatali asih nu kungsi pegat. Tapi ras deui manehna inget keur waktu kaayaan tadi. Syariatna mun teu dihadang ku Nyetarsiah, peso balati nu dilempagkeun ku Karna ulah-ulah bakal tembus kana badan manehanana. Hutang emas bisa dibayar. Tapi hutang budi di bawah mati. Komo deui ieu mah. Beunang disebutkeun hutang nyawa. Andi ngagerentes di jero hatena. Kukituna memang gilig moal beunang di puntangan. Sanajan kusaha oge. Yen manehna kudu indit pikeun manggihan Nyetarsiah. Mulih we heula eis. Ani bari ngagentak malik deui. Relat las we kana poek. Breh Nyetarsiah keur nyang saya dina sangkehan bapana. Itar. Ani sorana harosos. Bari gog we nagog gigireun Ki Jantra. Kang Andi. Sora Nyetarsiah meh-mehan teu kadenge. Giler ngareret kanu keur nagog gigireun. Breh. Panonna beueus. Sedeng beungeutna geus cipruk ku Cimata. Pak Jantra, mangga urang canak mulih we. Andi saterusna nyarita ka Ki Jantra. Sareng Jang Andi. Sumuhun sareng abdi. Geus kitu mah, rigidig we Nyetarsiah dipangku ku Ki Jantra. Reos arin ditidinya. Andi nu leumpangna nuturkeun ti paneuri. Sajareuning ngalengkahkeun suku teh hatena mah oleh ngarasa teu ngarti kumaha sababna nu matak Nyetarsiah aya di dinya peuting-peuting. Tadina mah manehna teh nyangka dibawa ku Karna. Tapi kabuktian kapan Karna sakitu mungkirna malah make jeung nuding sagala ka manehanana. Oge deui ngarongheapna Ki Jantra. Nah manehna teh babarengan jeung Nyetarsiah atawa henteu. Tapi kawasna bae henteu. Sarta Ki Jantra mah datangna ti paneuri. Mun bener teh mah babarengan tangtu dina nembonganana oge moal patutur-tutur kitu. Oge keur waktu dituduhan Nyetarsiah. Kapan riuk beungeutna teh jelas ngandung kakaget anu pohara. Begituna geus bisa dipastikeun yen keur waktu Karna ngalempagkeun peso balati teh Ki Jantra mah sama sakali teu nyahoeun. Aya pikiran deuk ditanyakeun ka Ki Jantra. Tapi bibir mani berat naker deuk diengabkeun teh. Ku kituna Andi teh terus we ngabadab bari nuturkeun. Tapi ari panon mah lain deui rancingeusna bisi musuh-musuh na ngabongohan. Mangka-mangka jajalaneun teh kacida barala sarta paroekna. Lempang ge teu sirikna ngayap milihan tincakeun.
Kancadang sadayana puguh we mun teu nyaho ata utuna mah mata kaget. Naon sababna Pangnajang Husein pajagra katut Ki Badra jadi ngomplot jeung karna katut Bahwi Kalpa. Saperti kaayanana Andi teu sirikna rieut mikiranana. Weleh teu kaharti ku ati, teu bisa dipaparah ku akal pikiranana. Nepi ka karna bisa ngahiji jeung Jang Husein. Lantaran geura we nu sapihak ayana di Tajur Sela, sedeng nu sejena ayana di Leles. Kapan sakitu pajauhna? Mun tepung di mana tepungna? Lantaran sakanyaho manehanana Jang Husein mah salilana ngotok ngowo di Leles. Atuh cenah upama sekarna nu ngahaja datang ka Leles, piraku we taya bejana. Padahal mah mun Andi nyaho jalan-jalana teu matak helok teuing. Anu jadi cukang lantaran tepung teh es duning basa janaker. Mimitina teh pamajikanana Ki Badra nganjang kakolotna di Tajur Sela. Lantaran ngampleng ngaleuwihan tina waktu nu geus ditangtukeun nya disusul ku Ki Badra. Ngaran-ngarannya bakal mur pamajikan. Nya manehna teh gugok jeung tatangga-tatanggana. Di antarana Dalimin nyaeta anakna Pabarja. Dina dekna ngobrol di imah mitohana Ki Badra. Kabeneran karena dibawa nganjang ku Dalimin. Waktu silih tanya pengalaman nu diukur ku lamparna nyanyabaan. Ki Badra teh nerangkeunana sahinasna pisan. Terus terang we kurung batok. Paling jauh ngan ukur ka Leles. Kitu ge cenah. Bane we dipentaan tulung ku Ki Dulur. Lantaran anak dununganana manggih karepet. Tadi sebutkeun ari soal naon-naonana mah. Karena barang ade ngaran Leles disebut-sebut teh teu kudu meuni hak. Ngadadak inget ka Andi anu geus dianggap musuh gerotna. Teu talang kepok we kumanehna ditanyakeun ka Ki Badra. Sugan we nyahun. Nah sok tembong ngulamperengna ka Leles atawa tara. Saha jeung karna si Andi nu buntung kokodna. Ki Badra kalah malik nanya negeskeun pokona mah. Nya si buntung. Nah geuning eta mang kenal. Ya pogo we atuh yang karna. Kapan matak mang disalungguhan ku Ki Dulur oge. Nya eta pikeun yang hareupan manehanana. Ki Badra terus terang. Ai kutan. Musuh kuring teh Kang. Dalimin gancang nemrong. War. Nu bener Min. Ki Badra ngariuk kaget. Ih, pugu bener tage Kang. Malah si Andi teh geus jadi musuh gerotna guru kuring Bahwi Kalpa di Cigalontang. Nya musuh kuring we deui Mang. Pugu gede hulu naker teh manehanana teh. Eta meureun. Peda aya nu nyebut si buntung jago tutugan. Karena mairan. Ai. Kalaresan atuh jang karna. Ki Badra bari ngararet ka karna. Kalaresan kumaha Mang? Nya kalaresan. Engke mah urang rempuh we ku sadarea tuman. Margi anak dunungan Ki Dulur teh masih keneh ngunek-ngunek. Adalah kuring oge. Masih keneh penasaran. Karena bari ngaret ka Dalimin. Urang bada mikir atuh jeung Pak Guru. Dalimin memang surti kana raretna karna. Manehna gancang ngaluarkeun saran. Tah, kitu we atuh. Engke mun deuk ngajorag si Andi, sakalian we nyimpang heula ka ngontong. Lain di Leles akang teh. Di ngontong ayeuna mah malah anak dunungan Ki Dulur oge di ditu keur ditawajuhan ku guru akang. Lain, ada kumaha pasana teh, akang? Dalimin nanyakeun.
Haeun min. Ari anak dunungan kidulur teh. Cep Husen ngaranna. Anakna Pak Haji Kodir. Nu dileles. Dileles maka hitung pangjegudna. Boga pamajikanana teh ka anakna Haji Sobana ti Cipancar. Nyaeta lemurna si Ani. Henteu cereug. Lantaran pamajikanana dihihileudan ku si Ani. Ki Badra mereka terangan. Gitu. Sarua tuh jeung kuring atunya, Mang. Kapan pamajikan kuring oge? Ari eueuh kuring teh sok digoda tah ku si kasabelan teh. Karena mairan ngagoreng Ani. Ai. Tayo kabuntung nanya jelema teh. Nya kitu we eta mah jeung karna urang warah ku sararea, tuman. Ki Badra mah dibangun nu geus teu sabar. Pokona mah manehna geus dijanjian ku Jang Husen. Mun bisa kalaksanakeun ngabinasa Ani, pasti bakal menang buruhna nu lain saeutik-saeutik. Tah kitu kanca mimitina mah nu jadi jalana pangna Jang Husen jadi ngahiji jeung Karna. Lantaran sanggeusna Ki Badra balik ka Ngontong, dek bae kumanehna didongengkeun sakumaha papanggihan di Tajur Sela. Ogo we pikeun Jang Husen mah jojo haripeut we nya tujuan. Pajagra atunya kitu keneh. Malah isukna oge Ki Badra geus ngencling init deui ka Tajur Sela manggihan dalimin. Dihiras ku Jang Husen pikeun muguhkeun. Lantaran manehna geus marenyeng we hayang geura ngalaksanakeun maksudna. Lain bae hayang ngabinasa Ani. Tapi Pak Haji Sobana sakula badetna mun bisa mah ulah dikarikeun. Ngabogaan tekad kitu teh. Nyaeta sanggeusna manehna meunang kanyeri ti Pak Haji Sobana. Lantaran ti heula teh manehna kungsi ngajurungan urang leles. Pikeun ngocal-ngocal deui popotonganana. Susuganan daekeun dibalikan deui. Eukeur mah duriatna masih keneh page katurug-turug kanyahoan deui nyi euis teh kaayaan badana geus pulih deui saasal tadi. Komo ayeuna mah sanggeusna rarandaan teh. Katempona kalah ka beuki moronyoy semu nu cahayaan. Tapi nyaeta Pak Haji Sobana teh terang-terangan teu mikeun. Basana teh kapok moal marabkeun nu jadi anak. Ti heula oge ngadon we di sangsara. Boga salaki ke Jang Husen teh kalah ka jadi ruksak awakna. Ari karna katut dalimin. Barang Ki Badra ngarongheap deui teh bari kitu-kitu maksudna. Nya leuwih-leuwih atoh we nu aya. Komo da bari jeung diharewosan ku Ki Badra. Soal mahala mah cenah nomor 2. Tapi nu penting mah raja kayana Pak Haji Sobana. Mun ceuk bisa dikukud teh tara teuing matak untungna. Kitu komo pikeun Karna mah beuki haripeut we. Papeureheun bareto teu kungsi kalaksanakeun lantaran kaburu digareuwahkeun ku Ani. Ku kituna bring we ka imahna pabarja deuk dibadamikeun jeung Bah Wikalpa. Kabeneran deui Bah Wikalpa teh nya tujuan. Sarta dak we ditangtukeun pikeun piinditeun ngan cenah ulah ngagunakeun jalan gede. Mun bisa mah urang make jalan lembur supaya tumanina. Ti sadang teh urang terus we ka lembur PR. Terus ngulon mapai-mapai lembur. Ku Ki Badra disanggupan lantaran geus katoong. Pasti Jang Husen bakal nya tujuan. Memang teu salah tulupanana. Jang Husen mah satuju bae. Sok asal maksudna bisa kalaksanakeun. Nya dina waktu nu geus ditangtukeun. Tiluanana geus manco di lembur PR. Dina jolna abrulan Bah Wikalpa. Teh deui bring we sararea arinit mapai-mapai jalan rondaan. Datang ka lebah leles geus burit. Jang Husen mangabelecet heula ka imah bapana ngadon menta heula duit ka indungna. Bari susulumputan tinu jadi bapa. Damun kanyahoan mah ulah boro-boro make dibere. Geus tangtu manehna bakal dicarekan ku Pak Haji Kodir.
Minangka mijeun salasah bisi aya nu nganyahoankeun. Teu ujug-ujug langsung muru ka Cipancar. Tapi manehna sabatur-batur terus we leumpang mapai-mapai jalan nu ka Kadungora. Ongkoh deui aya maksud karna nu mandiri nyaeta deuk nempo heula ka hujung. Aya bejana Nyi Tarsiah geus ngalahirkeun. Tapi cenah budakna maot. Bari susuganan deui we nyampak mitoha aya di imah. Ngarasa cua bongan manis sakitu daritna jeung si Andi. Mun seug kabeneran aya teh moal asa-asa deuk diwarah. Kajian teuing mitoha oge bongan ngadon biluk ka musuh. Puguh Ki Jantra ceukeur ka mamana. Lain deui ngarasa reuasna. Barang manehna nyahueun yen karna harita datang. Bari mawa baturna sagenep-genep. Nu tumrapna ka Ki Jantra. Jajal taratat we boga sangkaan goreng. Begituna teu panjang mikir deui. Becat we manehna lumpat ka imahna pikeun nyalametkeun diri. Nya Tarsiah atuh nya kitu keneh. Manehna ayeuna mah geus sangeuk papanggih-papanggih acan. Kanca dangu sadayana geus karuhan di imah teh ngan aya Maijah. Karena sabaturna terus we arinit deui nu maksudna deuk terus ka Cipancar. Ku Maijah jelas naker kadenge pok-pokanana yen deuk ngajorag ka imahna Pak Haji Sobana. Atuh barang Nyi Tarsiah ngarongheap deui datang ka imahna pok we dicaritakeun. Puguh we pikeun Nyi Tarsiah mah lain deui ngarasa reuasna. Sarta teu ngalobakeun dicarita, blecot we manehna indit nu maksudna deuk ngabejaan Andi bisi kabongohan. Ngan hanjakal datangna telat. Puguh inditna sapandeurieun abrulan karna. Persis ari Jawa teh keur waktu Andi ngajongkeng. Sedengkeun karna deuk ngalempageun peso balatina. Begituna Nyi Tarsiah ngan ukur bisa ngajerit berjorelat we luncat muru ka Andi. Nya saperti nu geus dicaritakeun ti heula. Peso balati nu dilempageun ku Karna teh jadi keunana ka manehanana. Beneran kana walikatna pisan. Sarta teu kungsi lila. Trojol deui Ki Jantra sarua deui dibejaan ku Maijah. Yen Nyi Tarsiah geus ngabelecet ka Cipancar. Nu maksudna deuk ngabejaan Andi. Tapi ku kituna pikeun Nyi Tarsiah mah leuwih bungah we nu aya. Sanajan bener manehna ayeuna kapaksa kudu ngaringkuk. Lantaran tatu tapak peso teh beunang disebutkeun jero oge. Teu panasaran. Lantaran manehna geus bisa nyalametkeun Andi anu dianggapna bebeureuh maneuh. Bebene pamepes hate. Hiji-hijina laki nu pikeun neundeun kadeudeuh ngaitkeun tali katineung. Nu moal aya laasna. Paribasa moal pugur ku usum, moal rungkad ku mangsa. Sok sanajan hal ieu teh ngan saukur mangrupa akuan manehanana wungkul. Puguh jero-jeroanana Andi mah kumanehna geus kanyahoan. Yen katineung hatena teh geus diancokeun pikeun Nyi Euis saurang. Ieu sababna nu matak manehna keukeuh nolak kana karepna Andi. Nu nyata-nyata deuk ngajait kaprihatinan manehanana. Lantaran kitu peta teh pikeun Andi mah mangrupa hiji pangorbanan nu kacida beratna. Ayeuna dina mangsa manehna ngaringkuk salila-lila. Andi kalawan Satya tetep nungguan. Mun beurang teh tara incah ti gigireunana. Harita teh nyaeta dina peutingna Nyi Tarsiah dipayang ku Ki Jantra dibawa balik ka imahna. Sanggeusna nepi ka hujung, Andi teh balik deui ka Cipancar. Bisi Ki Sahudi jeung nu sajena dedeupeun. Bakuna mah ras inget ka Nyi Euis. Datang tu kana ngarep-ngarepna teh. Ongkoh deui bisi nimbulkeun kahariwang sararea. Bebeja ngan rek sakedeung ari ieu meureun terus ngampleng teu embol-embol. Geus manggihan Pak Haji Sobana katut nu sajena. Peuting harita keneh oge geus teu ngurus dikacape. Andi ngabalecet deui ka hujung. Curiga bisi karna ngabongohan ngajorag ka imahna Ki Jantra. Bisi atena ngunek-ngunek.
Lantaran pangna Ani bisa salamet teh kapan sasatna ditulungan ku Nyi Tarsiah nu saolah-olah ngorbankeun kasalamatanana sorangan. Ari Nyi Tarsiah teh kapan di lain-lain oge masih keneh kasebutna pamajikan Karna. Najan ari anggapan Ki Jantra mah Karna teh geus gugur hakna salaku hiji salaki. Lantaran geus aya ulas bulana ngaculkeun nu jadi pamajikan teu ngimahan teu makean sumawona mun mondokan. Dah ti harita Ani teh terus we ngadeluk nungguan nu gering. Ka Nyi Euis mah sigana teh geus teu inget-inget. Memang kitu sote lahirna. Dari batina mah tetep nganteng. Komo deui mangsa-mangsa ieu teh beunang disebutkeun keur meujeuhna moho pinuh kasono. Sanggeusna aya welas bulana ngarandapan duriat reuntas di jalan. Ngan nyaeta Ani ayeuna leuwih mentingkeun kasalametan Nyi Tarsiah. Nu geus nyata-nyata beunang disebutkeun ngahutangkeun nyawa ka manehanana. Nu tumerapna kana diri manehanana sanajan nepi ka ku padung rap ku lemah diurugan taneuh beureum oge ceuk paribasana. Kabelaan Nyi Tarsiah teh geus moal bisa dipopohokeun. Harita oge Ani teh teu jauh ti nu keur ngalempreh. Geus rada mending ayeuna mah Nyi Tarsiah teh geus tara humarurung deui. Malah geus bisa diuk sagala. Ngan tacan kaduga leumpang we. Lantaran ari di bawah robah lila-lila teh sok karasa nyanyautan. Kang Ani. Nyi Tarsiah sorana ngaharewos. Bari panonna ngagiler kanu keur cendeluk gigireun. Aya naon Tar? Bari gugah. Ani neuteup nu ngagiler. Tetep deudeuh. Nu diebrehkeun teu beda we ti hiji lanceuk ka adina. Sanes Kang Ani. Bade naon atuh paling ngaleut. Nyi Tarsiah gideug. Tapi ari bibirna mah embut-embutan, bangun deuk nyarita, tapi berat arek ngepokeunana. Sedang panonna tetep manco, nancepkeun paneuteub nu semu-semu layu. Ngeuteub teu beda we ti damar kurang minyak. Kulemkeun anggur mah. Supados tereh jag-jag. Ani nyarita deui, bari luhuk we manehna tungkul, nyingkahan sorot panon nu melempem surem. Tapi karasa bet mani nembus kana jantung. Ani. Kadenge deui suara Nyi Tarsiah dina nada nu kacida beratna. Bade naon atuh Tar? Kulemkeun cek Akang Ani ge. Ongko di supados teu seueur emutan. Ani bari ngareret. Breh ayeuna mah panon nu ngeuyeuteup semu-semu linduk ieu teh bari cari nakdak. Sanes kitu Kang Ani. Sumohon bade naon atuh? Kang Ani tacan mulih. Kapan parantos mangkukna? Teu bilih nu di bumi deudeupeun. Kang Ani lami-lami di dieu mah. Kang Ani mah teu gaduh rorompok Tar. Aya di Cipancar oge Nyi Ruruk di nu haateun. Ani bari ngalieus. Kumanehna geus ka judi, ka mana loyogna caritaan Nyi Tarsiah kitu teh. Namung da aya nu ngantos-ngantos mah Kang Ani. Moalna naon Tar? Da di dieu oge Kang Ani teh kapan nuju nungguan Tar nu teu damang. Tos we lah kulemkeun anggur mah. Ulah seueur ting nu diemutan. Wartos kitu Kang Ani. Nyi Tarsiah keukeuh talete. Nya kan tenan we atuh. Ani ngabohong. Teu benuh. Henteu atuh da. Tos we lah anggur mah kulemkeun. Ani keukeuh nitah sare. Bakuna mah supaya Nyi Tarsiah teu kapapanjangan tatanya. Bari ari hate mah lain deui ngahlasna. Breh katineungna Nyi Tarsiah teh memang sabaheula keneh. Moal pati-pati manehna nepi ka luas ngorbankeun kasalamatan dirina.
Lamun hatena teu kaentepan ku rasa katresna anu geus pageuh maneuh lengket masket nu ngancikna teh beunang disebutkeun ti barang mimiti gok tepung. Ngan hanjakalna teh hate manehanana geus dieusi, geus taya di lolong kerang kosong pikeun narima katineungna Nyi Tarsiah. Kang Andi, Nyi Tarsiah keukeuh we ngajak nyarita. Bade naon deui Tar? Eta Kang Jaka asana teh meni kabina-bina teuing. Sawios teu kedah diemot-emot bae Tar. Datos kitu kahayangna. Saupamina dipaksa oge dibawa ka dieu, da moal pibalegeun. Sanes perkawis eta Kang Andi. Sawios deui Tar oge ayeuna mah tos teu ngemot-ngemot deui soal eta. Perkawis naon atuh? Eta waktu di Cipancar teh cariosanana ka Kang Andi duwi kasakitu nistana. Ayeuna teh manis sesepan kitu. Sawios Itar. Gusti Allah mah langkung uninga. Ya mohon. Namungna teh nyeri gitu Kang Andi. Ari nyeri mah nya moal benten wae ti Itar atuh. Mung sawios lah da tos kitu panyangkana. Da lah ari batin-batinna mah manehna teh piraku we teu ngarasa. Mung nya eta teh we hayang bisa leuwih puas meureun pikeun mere nyeri ka Kang Andi. Andi bari ngalieus teu karasa kana pipina aya nu haneut-haneut. Mana horeng teh cipanona nyurudut mapai pipi. Nyi Tarsiah barang mireung Andi ngaluarkeun cipanon teh. Jepe ayeuna mah jempe teu barang tanya deui. Reup manehna peureum ngabarengan lelembutanana nu ngabelesat kaluar tina kurunganana. Anjog ka kampung lolohan. Breh imahna Amu Jumi. Nya eta nu kungsi disirurukan ku manehanana waktu keur kakaburan ti imahna. Bus asup ka jero. Breh katempo deudeulean nu matak nimbulkeun ngaleketeuina hate. Deuh. Nyi Tarsiah teu karasa nyarita ngagereuyem. Tapi cukup ku Andi kadengeun. Ku kituna ngagentak manehna ngareret. Breh Nyi Tarsiah masih keneh peupeureuman. Tembong biwirna embut-embutan. Atuh Nyi Tarsiah teu pupuguh. Manehna ngorejat bangun reuwas. Bari ngagentak nungkup biwirna. Teu beda we tinu ti bolosong omong. Bray panonna beunta. Nyampak penteup Andi keur manco. Matak teu kahartina teh. Nyi Tarsiah jojo nyiak we beungeutna. Tapi ngagentak manehna peureum deui. Oge mun Andi nitenan tang tu bakal katempoeun. Dadana Nyi Tarsiah leuwih jelas oyagna kasurung ku ratugna jajantung. Memang bener Nyi Tarsiah teh keur ngarandapan kareuwas anu pohara. Nya eta ari Andi mah ongkoh-ongkoh we. Kawas nu hookeun. Bakuna mah keur mikiran ucap-ucapanana Nyi Tarsiah anu cikeneh dikedalkeun. Nah kasaha ditujukeunana. Nepi ka nyiakna beungeut Nyi Tarsiah oge luput teu katitenan ku manehna teh. Nyi Tarsiah atuh terus we peureum teu waningeun ngabeuntakeun deui panonna. Aduh kanca cak. Ieu carita urang pungkas heula kanca nya. Insyaallah enjing jaga nenggeto. Ieu hanca urang lajengkeun deui. Muga urang aya dina kasehatan bari aya dina Widi Gusti masih kena dipaparinan yuswa. Atur nuhun kanca. Atur nuhun. Ieu carita
Urang tunda di hanjuang siang, tenden di handelem sieum. Paragi nyokot ninggalkeun, mangsa datang samper deui. Hatur nuhun, hatur nuhun. Hapunten, hapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.